Assalamualaikum baraya, kula arek ngajawab komenan netizennya. Keur kamari aya nu komen kieu cenah, ih bosen teteh nempo tiungna hejo deui. Cuman ku kula teu disepilnya tadi arek di teangan teh meni hese geus katutup geus katimpah-timpah meureun videona geus jauh teuing ka mana lah. Cenah teteh bosen cenah tiungna hejo deui hampuranya eta kula ngonten make tiung hejo supaya cepet dikenal gitu, maksudna mah supaya cepet terbaca algoritma, jadi kacirikeun gitu lamun jalmana ieu teh cenah oh ieu nu make tiung kieu kitu, jadi kula teh munguhna mah hayang boga ciri khas gitu baraya, lain ku teu boga tiung nya lain. Tiung maloba nya nu kukumaha ge aya, cuman kula tadi teh kitu keur muncak eta teh mah keur mengenalkan diri gitu. Engke lamun geus kenal mah kula ge nek beureum nek hejo nek putih nek hideung nek kukumaha ge ku kula dipake nya. Cuman ieu mah kula nek neangan FYP heula jacan FYP be video kula nya. Can aya nu FYP jadi hayang geura FYP gitu. Jadi tiungna cuman 2 macam eta kulanya, anu hejo jeung nu warna coklat muda eta kula makena. Padahal mah tiung mah loba baraya nya. Cuman tadi teh hayang boga ciri khas gitu. Lamun nu apal mah nya eta pasti moal ngeuh kana tiungnya, maksudna moal ngabeda moal nyirikeun kitu bahwa kula eta make tiung hejo bae bisi pajarkeun teu boga tiung. Tiung mah loba sabenerna mah nya. Cuman tadi teh supaya kenal ieu nu boga ciri khas dina bahasana kieu, dina ngomongna kieu, dina bapakena kos kieu, pan kitu urang. Jadi muncak eta teh mah muncak bahasa kerenna mah nanti nyari personal branding gitu. Jadi kula hayang kaciri heula kitu, engke kula lamun geus FYP geus di mana geus terkenal kula eta nek salin nya baraya, pokona mah ulah digeunggeureukkeun beta kula kajenteng make tiung hejo bae ge nya. Mun hayang nyaho mah eta tiung ku kula diseuseuh unggal ge. Diseuseuhan bersih tiung namanya. Eta nu dipake ngonten, khusus pake ngonten. Hayang boga ciri khas pokona mah. Tapi tetep semangat kula mau ngonten mah tambah maksudna tambah dihujat ku batur tambah semangat kula ngonten eta jeung motivasi kula. Nu ngonten mah kitu ye cenah ge makin dihina makin dihujat eta jadi dolar cenah kitu ngan ulah baperan nya jadi konten kreator mah ulah baperan urang. Cuek bae cuek batur rek ngomong kieu kitu ge jadi motivasi bae jeung urang anu bagus nu goreng pokona mah jadi motivasi jeung urang nya. Kitu beta mah hatur nuhun.